Sekarang saya ada di Patilasan yang Adipati Ukur Agung atau Pasarean ya di sini ya. Saya mau ngerekes dulu nih. Nanti kita lanjut ya. Ya, ayeuna sim kuring sareng Kang Dangdang Rohyana deui ieu teh kamari kan sareng Kang Aan. Kamari teh ngabahas tentang Adipati Ukur. Tapi ceritanya eueuh nu disebut foto atau videona. Tah ayeuna mah aya video Adipati Ukur teh cenah di dieu disebatna Pasarean ya Kang nya. Pasarean di orang dieu mah. Tapi duka tah lah. Tapi energina aeng lah. Tadi rada alem sim kuring raja sakedik. Berikutnya gandengan batur meureunna. Nya caang ieu teh posisina. Tah Kang Dadang teh nyungkeun naon tadi teh? Sebarang sungkeun. Teh bilih nyungkeun SDSB gitu naon tah? Gitu tah. Ya pamitan lah orang mah. Nah gitu kan orang tadi teh anu diekeun teh yen urang rek nulikeun lakon nu bakal jadi carita. Ya. Nulikeun lakon urang nu ngalakon nu bakal jadi lalakon peuneun kenna teh. Jaganing geto nya. Jaganing geto. Makanya nanti caritakeun anu bakal ngalakonan caritakeun yang ke artasna naon anu anger ngeunteung heula urang kanu tapak lacak anu teh galur nu kapungkur sebagai enteung kena ka dituna ya urang nulikeun lalakon eta. Nah rantana naon lombah zaman naon nya ku lalakon urang ayeuna. Nah artina henteu urang ge henteu mopohokeun komo beut ninggalkeun teh luhur tapi Nyentong jati kasilih ku Junti lah. Jati kasilih ku Junti. Da ayeuna mah kitu geuningan posisina. Nah nu bakal diheuyeuk ku urang, nu bakal dilalakonkeun urang di mana? Aya tatar Pasundan. Kapungkur disebut tatar ukur. Artina ya sing kuring nu kapaham gitu. Bahwa nu bakal dilakonkeun geus katata geus kaukur. Katata geus kaukur. Ya ka tata teh berarti Ka manajemen, geus ka manajemen geus kaukur teh sudah terprediksi nya. Terprediksi. Maka misalnya teh urang gede kawani bagian naon teh. Mun urang misalnya jeung musuh jeung lawan, geus kaukur saya mah kitu. Nah artinya geus boga pandangan yen nulain atau naon hendak dilakukan ke orang teh. Urang geus ngukur diri gitu. Nah, nyungsi diri, nyuai badan. Moal ngaleuwihan dirinya. Nah, sesuai jeung kapasitas, sesuai jeung tugas, sesuai jeung napak dina dirina. Jadi kita moal nyalahan bagian anu dijalankeun ku bagian anu. Nah, moal nyalahan jadi anu geus katata geus kaukur. Katatar gitu, komo geus katatar gitu. Bisa didik bisanya ditatar gitu. Tatar ukur ya. Tatar ukur biasa kana tempat wilayah biasa oge karena tadi teh aya dengan bahasa Indonesia mah penataran. Nah, urang kumaha cara penataran zaman dulu beureun kitu nya. Ya. Artinya dididik dibekalan. Kumaha bekalna? Kitu bekalna teh jauh ti satangtung diri. Yang ngetek-tek diri nyai badan ngan manage diri dirina sewang-sewangan. Kena bakal sesuai anu tukang misalnya tukang sound system moal jadi kan lain-lain. Tah, di dinya we. Oke. Sekedap kurang lanjut deui nya. Aya deui pembahasan tentang Adipati Ukur teh panjang kene sekedap.